Assalamualaikum teman-teman. Abi tadi di piwarang ku si emak cenah neng cenah bantuan cenah emak ngagoreng lauk cenah ngangen lauk cenahnya hek urusan lauk nah heula cenahnya siap atuh mah dilaksanakeun perintah si emak mah teu kudu di piwarang oge pastilah abi hideng gitu. Pokona mah alhamdulillah pisan si emak tiasa bumina digentos ku asbes sareng alhamdulillah seueur anu mantuan balalager alhamdulillah pisan sadinten di ayeuna da anu paling tongoh mah atos kamari kantun ayeuna alhamdulillah pokona mah bungah pisan sareng si emak oge sami nuju masak tuhnya maningar remplong ki mudah-mudahan atuh aya rezekina tiasa atuh digentos ku temok tawa ku nu leuwih sae amin amin ya rabbal alamin sing aya milik sarereanya teman-teman sareng yeuh bumbuna lagi mani bumbu komplit teman-teman atus marasak acan pami abi mah nuju mantuan si mah masak bari diangeun cenah laukna ameh raos pisan cenah ame tiasa ngaruah cenah anu didamel teh tadi abi mah pami kuriak teh sok dipasihan tuang enjing-enjing dipasihan lohor oge sami dipasihan pami teu tuang mah sok dibekel kabumina sok dipasihan timel cenah aya anu sami teu sareng di lemur abi pami aya anu babantu kuriak teh sok dipasihan tuang sareng engke wihna dibekelan timel sangu sareng rencangna lah saala kadarna we alhamdulillah aya milik rezekina milik sarerea mudah-mudahan atunya teman-teman geus sing arageng milikna sing sarukses dina bidang pekerjaan masing-masing amin.